Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurelat culung daeng silaba si balik sakti majuna raja dituturkeun ku jurelatna tilu baturna anu marangan kana panarajangna daeng silaba. Harita nang boleh ngagunakeun kahebatan ilmu silatna, kacapetan gerakanana meh teu katuturkeun ku kasakitan panon opat urang lawana. Panarajang daeng silaba anu leuwih ceula datang, senjata balikna di Bandung ditakis ku senjata suluh garing anu digunakan kunang bule. Bagi leungeun kencana ngahantem kana dada lawan. Syuk syuk sat syuk kang sat syuk jeblok tes. Aku kenal toh. Tuh, aku kenal toh. Daeng silaba ngagrok kaget bainahan ka nyeri. Terus ngadaligdeug mundur ka tukang sababarengkah. Datang panarajang Sin Ciniang sabetan pedangna ngarah kana beheung lawan. Nang bule ngabendung nakis pedang lawan ku suluh garingna. Abuhyuk tang koleweng pedang ngoleweng kagigir. Bareng jeung pedang lawan anu ngoleweng kagigir, nang bule ngasupkeun tajongan kana ke kampung lawan. Sedek dah hanya oi kena sedang kurang aja. Sin Ciniang si pedang langit ngageronahan ka nyeri. Bari ngadaligdeug mundur sababalengkah ka tukang. Datang sabatan senjata baliung sambada. Dibendung ditakis deui ku senjata suluh garing nang bule, bari ngasupkeun jejekanana kana beuteung lawan. Bubuk sarkiuk kang jajak beteng sarkiuk tetes neko nyali selajil wah ajal siram sambada si baliung maut ngageronahan ka nyeri bari ngahayungku mundur sababalengkah ka tukang. Paling akhir datang sebetan bedog rojali anu ngarah kana beheung nang bule, bari ngabedung nakis bedog lawan ku senjata suluh garingna. Harita nang bule luncat setengah badan, saterusna leungeun kencana ngahantem kana careham lawan. Hyuk hyuk tang luncat setengah badan, panarajang ngahantem carehang lawan, gajang serdak bujuguneng. Sialan gue kena dah. Aduh, alah bujuguneng. Rojali ngageronahan ka nyeri bari gujuguneng bari ngamanggil mundur sababarengkah ka tukang. Nang bule mancukeun tangsunganana bari terus nyarita ka opat urang lawana. Ari pasangan jurus palus-alus si wawalak teh. Ari palabah dertarung kalaka pada kabenangan ku panajang aing geuningan. Boga karep hayang ngabinasakan nuju lawan. Ari gablog pangabeguk saukur kitu patut. Nu barale atuh sia teh tarungna.
Si Tuan Willem dunungan maraneh opatan mah memang belegug. belegug mangkelu kawas kitu patut make jeung diangkat jago kepercayaan sagarupa hasok alusik deui sia nyewa lain kawas bebenyit sia. Daeng silaba si Badik Sakti jeung anu sejena geus bisa marancukeun di tangtunganana. Opatanana jadi karageteun sabab saukur ku sageprakan maranehna opatan geus kabeunangan ku panarajang lanang bule. Tapi kakagetna robah jadi rasa kapanasaran. Kawantu dikekeak kunang bule beuki kahudang amarahna opat jago kepercayaan Tuan Willem teh. Daeng silaba si Badik Sakti ngawangun di pasangan. Kitu deui tilu urang baturna Sin Ciniang si Pedang Langit nutup seukeut ka nang bule betus nyarita. Hayya, kamu anak kurang aja nang bule, setan. Berani-berani bikin uwe kesakitan ha. Tapi sebentar lagi kamu orang akan rasakan balasannya ha. Terima serangan oi. Hayya. Jorelat cilung Sin Ciniang si Pedang Langit maju narajang. Anu sejena ting jorelat nulu marangan kana panarajangna Sin Ciniang pikeun anu kadua kalina. Dina kacepetan gerak anu teu bisa diimbangan ku opat urang lawana. Harita nang bule ngapendung nakis sabetan pedang Sin Ciniang anu leuwih teu heula datang. Sok Hyuksang beletau pedang potong jadi dua bagian. Sin Ciniang kagetan oge. Samemeh leungit kakagetna nang bole geus kasupkeun panarajang leungeun kencana kana iga burung lawan. Sok syukdes Hayya. Oi kena. Dasar si kelo si kurang aja. Sakit kelo. Sin Ciniang ngakeronahan ka nyeri. Bari ngabangkiung munur sawabalengka ka tukang. Datang tusukan senjata Badik daeng silaba anu ngarah kana beuheung lawan. Nang bule ngakilirkeun badanna ka gigir bari ngabendung naki senjata Badik lawan. Hiuk terang beletak. Senjata Badik potong jadi dua bagian. Disusul ku jejekan suku kenca nang bule kana labah beuteung lawan. Sedek deh. Aduh sakit Daeng silaba ngageronahan ka nyeri bari ngahayungkung munur sawabalengkah dina kaayaan senjata Badikna ngan kali tinggal sapotong. Datang sabetan bedog Rojali anu ngarah kana dada lawan. Nang bule ngakiwar ka gigir ngabendung nakis bedog lawan. Bedug Rojali oge potong. Meh bareng jeung potong na bedog lawan, harita nang bule ngasupkeun di panarajang leungeun kencana ngahantem kana dada lawan. Hiuk cebrod dah. Buset dah. Sialan gue kena lagi dah. Gujuguning. Rojali si golok bayangan ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieng sababalengkah ka tukang. Anu paling akhir datang samaran senjata Baliung. Anu ngarah kana sirahna nang bule. Bari jingkrak ka geger harita nang bule naki senjata Baliung lawan ku suluh garingna. Husak hyukang beletak. Senjata Baliung somplak lebah seseukeutna. Meh bareng jeung somplakna senjata lawan. Harita nang bule ngasupkeun panarajang leungeun kencana kana ke kampung lawan. Saksuk jeblok des. Wadah. Janah pulang deui aing aduh. Goblok pila bule. Sambada ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug munur sababalengkah ka tukang. Nang bule mancukeun tangtunganana.
ngabagikan panentupna ka opat urang lawanna bari nyarita. Calung teh kabalegan maraneh opatan teh anjir. Kawas nu heueuh we poporongos. Kalakah siga anu heueuh we sia Maradona Rajang. Tapi senjata kalakah dari parotong kitu kabeh. Ujung kabeunangan deui ku Parajang aing. Yah, elah atuh euy. Kalakah opatan Rajang ka aing. Yah, ya. Amis tiis karasana Panajang aing mah nya. Rek kumaha aya namanya opatan sia? Hah? Rek diteruskeun tarungna. Atawa si lain rek minta dihampura. Rek naon teh? Mah kali-kali deui. Ieu mah teu baralen. Sok atuh lamun untupan keneh mah ya. Teruskeun tarungna sato ngajerdog jeung harulang kitu si anjir. Daeng silaba si Badik Sakti jeung anu sejenna kakara bisa marancukeun tangtunganana. Masing-masing pada merhatikeun kaayaan senjatana anu ngan kari tinggal sapotong. Sedengkeun para warga anu ngabandungan kana eta kajadian harita jadi ngalobrokeun deui ngeunaan kamampuan ilmu silat tanang bule. Aduh, cenah segana malah percaya da. Mun teu ngabandungan nyaksian ku serangan langsung kana kajadian. Eta moe nang bule dihurup ku opatan. Bisa tetap menang angin eta nang bule teh. Ameng. Padahal saukur ngagunakeun slogari anu dijadikeun senjata ku nang bule teh. Ya budak. Tapi eta opat urang kalakah kabeunangan terus ke Panajang nang bule. Cek Mas Kentung ieu mah minangka turuntuk jago pasar Mas Kentung. Rada budak kolok isi Mas. Kumaha eta nang bule bisa hebat kitu silatna Mas? Dah nya ngeta mah wis dadi kenyataana anu saperti kitu we ngecak. Sing jelas ngeta nang bule ngelmu silatna yang gos topi ka ilmu silatna tingkat sing dina gitu. No masakna ya iso dipatikeun. Nang bule nganu sing bakal unggul cak. Bener cak ninggali kenyataan gitu mah. Wah anu mapakan lah nang bule. Sing penting yang ulang sararea warga nang yo Lampuna yo bakal podo bebas tina pangaruh kekuatan si Pradikana toh. Ngedan. Gitu ari pendapat ngejek mah ngemas mah ngejek. Alah, eta si Mas bajang diboboni gieu bujang. Dosa. Aduh tong ngomongkeun ngejek bocah dosa mah dadi kepungkur nang abdi mah kieu. Si nuju dilahikeun ngoge. Nah, lain bae Mas kan naon Masnya. Bener kitu Masnya. Eta anu penting Mas sakali warga anu lembur. Eceuna bakal bebas tina pangaruh jeung kakawasan si Prandika si Atah Andol nya Masnya. Tuh tingali Mas. Tingali lagi Mas. Opat urang lawanan nang bule. Masih kene panasaran sigana mah tuh rek neruskeun tarungna Mas. Anu ngalobrol museukeun di perhatianna ka tempat lumangsungna tarung. Daeng silaba si Badik Sakti jeung anu sejenna masih keneh ngarasa panasaran sigana mah. Harita daeng silaba si Badik Sakti ngareret ka 3 urang batuna bari nyarita. Ya. Kutuk trot. Ayo bersiap lagi ta ya. Kita maju. Masing-masing gunakan jurus dan kekuatan tenaga dalam toh penuh itu tenaga dalamnya, jangan sampai disisa-sisain toh ya harus mampu toh pinasakin itu sinang boleh, jangan dibikin hidup. Siap-siap toh. Daeng silaba si Badik Sakti ngajakan di Majuna Rajang katil urang baturna pada ngagunakeun jurus pamungkasna jeung kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Daeng silaba si Badik Sakti musirkeun panetepna kanang bule bari nyarita. Iya, rukutuk berat bet bro.
Sekarang waktunya toh. Kamu harus binasa nang bule toh. Hayya. Jorelat cilung daeng silaba maju narajang tilu jago sejena ting jorelat marangan kana panalajang daeng silaba panalajang daeng silaba anu leuwih teu heula datang tapi lain panalajang manehna anu kena kana sasaran da kalaka panalajang senjata suluh garing anu digunakeun kunang bule anu leuwih teu heula mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan ngahantem kana dadana daeng silaba. Aku kena lagi toh. Daeng silaba sibalik saking ngageronahan kanyeri bari ngacengkang ngoleab ka tukang. Geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koyab kebut. Daeng silaba rubuh maring lemah. Datang sabetan bedog sapotong rocali si golok bayangan. Tapi lain panalajangna anu kena kana sasaran sabab kapiheulaan kunang bule anu ngasupkeun panalajang suluh garingna ngahantem kana iga burungna. Saksiuk geus sialan. We roboh Rojali si golok bayangan ngabangkieung mundur jauh ka tukang. Saterusna ngagebru rubuh maring lemah bangkieung dalig kebru Rojali rubuh geus teu bisa hudang deui. Datang samaran senjata baliung senjata sambada anu geus somplak tapi samemeh panalajang lawan kena kana sasaran harita nang bule geus miheulaan ngasupkeun panalajang senjata suluh garingna ngahantem kana dada lawan. Saksuk jeblok jadah dana aing beunang oi. Aing gelo. Sambada si baliung maut ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang leab ka tukang. Geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut. Sambada rubuh maring lemah. Sedengkeun Sin Ciniang si pedang langit ngeureunkeun lengkahna. Teu laju panalajangna mancu dina tangsungan bari ngahulang bangun anu bingungeun ningali tilu urang baturna dina waktu anungan sakedeung geus bisa dirubuhkeun ku nang bule. Sedengkeun nang bule atawa manggali anu ngarasa suka hatena ningali nang bule aya dina kaunggulan harita manggali nyarita semu anu ngagerok ditujukeun ka Sin Ciniang anu teu laju panalajangna. Hai, hoi, Enci. Kenapa kamu malah menghulang begindang, Ci? Si Enci mah menjadikan kaget ya meninggali ketiga baturan kamu dirembukan sama nang bule. Hai, aduh, aku kan memang juga sudah ngomong sama kamu, Ci. Aduh, Ci. Ya sekalipun maju berempat untuk menghurup nang bule, Ci, tetap tidak akan mampu. Tidak akan mampu, Ci, untuk mengalahkan nang bule. Itu kan alo gua. Hai. Tidak berang di bejaan kamu masih Sekarang kamu malah ngahunten kayak yang bingung ya. Sudah tidak untupan meneruskan calon kamu tercinya. Alah, jadi menghulang begitu tuh. Ci, udah sajalah. Caluk, Ci. Sin Ciniang si pedang langit nyelang nareret sakedeung kalabah manggali. Geus kitu terus netep ka nang bule. Harita nang bule terus nyarita ka Sin Ciniang. Alah, kunaon malih kalakah terus ngajanteng kawas kitu geuningan, Ci. Alah, rek talung atawa rek terus ngalamun balik ngahulang maneh teh, Ci. Si Ci mah nyisinin lah
pedang ngadaplok tapi kalah kapotong gelingan. Kalah kagak huntel gitu kawas anu heueuh we katalah si pedang langit. Si pedang langit. Tapi pedangna oge kalah kapotong dari 2 geningan anjir. Hasok rek kumaha ayeuna sikep maneh teh enci niang. Enci niang si Cangisang. Jeung Cangisang sagalupanya. Si Ciniang si pedang langit narik napas panjang. Netep kanang bule betus nyarita. Hayya. Uwe terus serang. Uwe sudah tidak akan mampu teruskan ini pertarungan nang bule. Uwe harus akui secara jujur ha. Nang bule bukan tandingan Uwe. Hayya. Ilmu silat nang bule memang hebat. Dari Uwe sekarang Uwe mengaku kalah nang bule. Hayya. Jangan serang Uwe lagi nang bule ya. Uwe pokoknya talu. Uwe merasa kalah. Manggali harita datang nyamperkeun ka tempatna nang bule. Sangeusna deukeut terus nyarita ditujukeun ka nang bule. Ahai. Aduh. Menjadikan kenapa nih? Nang, ini si Ciliang malah ngahuntel seperti ini. Bukannya maju narajang celenang. Mainna geus ngaku eleh, Mang. Bieu geus ngomong geus teu uncupan can haluskeun calungna. Malah ngaku kana kaunggulan aing. Sieun ngalawan kawas Cilu Batuna segala mah, Mang. Manggali netep ka Sin Ciniang si pedang langit bernyarita. Ahai. Cik. Jadi Ciniang mah menjalikan sudah mengaku kalahnya sama ini keponakan aku, ya? Lah cima baong atuh ah. Lang bule dilawan. Hai. Hayya betul. Begitu Manggali. Uwe kalah. Uwe terbelani ceui. Jadi begitu Ciniang. Kamu itu menjadikan sudah waktunya untuk segera melepaskan diri daripada pengaruhnya si Tuan Milem, Cinya. Kamu teh harus mengerti atuh, Ci. Kalau selama ini kamu teh, Ci, hanya diperalat sama si Tuan Milem. Harus sadar, Ci. Itu si Tuan Milem teh hanya ingin memanfaatkan kemampuan diri Enci gitu untuk kepentingan pribadinya gitu. Ya, bener enggak, Nang? Iya, bener eta nu diomongkeun ku Mang aing teh. Senci. Si Tuan Milem we anu ngeunah-ngeunah. Batur nu ripuhna. Ari manehna mah saukur dijadikeun kekesen cek aing mah. Anu matak maneh kudu gancang nangtukeun sikep, Enci. Aing mah nyaah we ka maneh. Tong dituturkeun sakilang nyilakakeun mah kenci. Sin Ciniang ngabagikeun paneutepna ka Manggali jeung Nang Bule betus nyarita. Hayya. Uwe mengerti dan menerima apa yang Manggali sama Nang Bule katakan. Hanya Uwe memang akan berupaya untuk lepas dari pengaruhnya si Tuan Milem. Jadi Uwe tinggal cari kesempatan yang baik ya. Hanya terus Uwe mau kasih tahu sama kamu berdua keadaan perguruan Lintang Jagat sekarang ini ha. Hai. Ya, menjadikan perkembangan apa begitu sekarang ini, Ci? Di Paguron Lintang Jagat teh. Coba jelaskan sama aku, Ci. Manggali nanyakeun ka Sinci. Aing ge jadi penasaran ieu teh Mang euy. Hasok sia gancang caritakeun Enci.
ngenaan kaya ni Paguron Lintang Jagatnya kumasa senci? Sinciniang si Pedang Langit saterusna nyaritakeun ngeunaan kayaan di Paguron Lintang Jagat anu geus mere kapercayaan pikeun mimpin barisan film Kintamani nyaeta ka Mbah Buyut Wiku Saranggi. Malah dijelaskan waktu kedatangan Mbah Buyut Saranggi ka Paguron Lintang Jagat anu saterusna minta diuji ajen pangartina pikeun ngabuktikeun kahebatan elmuna anu geus tepi kana tahapan kakuatan ilmu tingkat dewa. Sagarupana dicaritakeun ku Sinciniang mangsa sakabeh jagona tuan bilem kaasuh Sugarba jeung marungkir si Ratu Sihir ngan saukur sageprakan geus dirubuhkeun ku Mbah Buyut Wiku Saranggi. Harita Nang Bule jeung Manggali merhatikeun penuh perhatian kana caritana Sinciniang. Jadi karegeteun oge Nang Bule jeung Manggali meunang keterangan ngeunaan jago kolot Mbah Buyut Wiku Saranggi anu bakal mimpin barisan Willem Kintamani di Jaya. Mibana kakuatan ilmu tingkat dewa. Sanggeusna harita cukup mereka teranganana harta Sinciniang si Pedang Langit terus mungkas caritanana. Haya, jadi begitu Nang Bule, Manggali, gue pikir ini penting. Gue sampaikan agar supaya bisa menjadi perhatian. Haya, bagi barisan Dharma Yuda, terutama Nang Bule yang akan memimpin barisan peguai ini. Haya. Jadi Tuan Bilem sama Kintamani mereka punya keyakinan akan menang dalam pertarungan ketika menggempur ke kampung Kahuripan. Maka dari itu Nang Bule harus berhati-hati ya kalau berhadapan dan bertarung melawan itu Mbah Buyut Wiku Saranggi. Haya. Jadi begitu ya, yang saya sampaikan ya. Nang Bule jeung Manggali ngaharurang sakedeung siga nu meureu mikir teu lila harita.